25 puluh halis dina kelek. Awewe zaman ayeuna geulis-geulis bau kelek. Jalan-jalan ke Alfamart di ditu aya meuli keris. Tong dae kasih bawa amat di sini ditah marawi. Budak leutik keur dicaramna budak kocang kape leungit nu si opan nu mangkina duduk teu acan. Tong hayang mawa batu, mawa cai ke Jakarta, tong dae kasih itu ngadatna jiga gorila. Motor ngadorot-dor, SMS na teu dibales. Tong dae kasih badot jelema heuras anu judes. Siap. Ismet aya di imah di baturan ku teh Tina meuni loba nu fitnah bari jeung buktina. Jalan-jalan ka sawarna, meuni loba kembang bakung, sinit leutik awakna, aya angin ceun ngapung. Jalan-jalan si bawa balikna meses pinter. Tong dae kasih prima kedong geus kurang pinter. Si ku cai pang dina teh dina embeng aya budak pos si opa budak na teh beuki GR. Mun arek di situ tong sok pari mau pare, tong sok naik kasih restu di kota cicing hae. Ngaliwet di imah Asep bari jeung eueuh lalakna. Si Nova teh meuni kasep tapi loba kabogohna. Jalan-jalan ke Karamat, belum jeung si Atut. Di kelas aya si Rahmat cicing-cicing bau itut. Si Abah bejana sakti, si Mama keur tuang cau. Pangbejakeun ka si Putri abis siap jadi mantu. Ka kota sok naik kapal, baligna nyimpang ka kosan. Tong sok naik ka si Naufal jelemana playboy pisan. Oh itu. Indonesia Gunung Bromo awewe zaman ayeuna pamonteuna siga komodo. Aya guru pilih asih, guru napi ka sebelen, ulah daek kasih muslih ngomong napi ka nyerian. Cilangka aya geuning di calana. Tong dae kasih bilang awak ganti ke badasa. Poe Senin meuni siap kana sate nyeri bateung. Ngobrol jeung si Sahria matak nengak jadi bohong. Dahar peting sareng sarden, sardena menang di batur lamun kawin kasih Raden teu kudu meuli kasur. Jalan-jalan ke Kelenteng balikna lewat Cemara seserian jeung si Neng sarina teh kawas kuda. Capa dan di bobogohan ciri beli kasih tapi entong ceri wae. Entong dae kasih musik di lagi gawe. Meuli piring menang gelas ngalah belut anu nolol aya si piring di kelas ngomongna meuni balelol. Di bobogoy aya gopal kasusukan ngadon merah. Tong dae kasih naupal beungeut siga tangkurak. Meuli baso di kaswari ngan basona kaladaan lalaki jangan kiwari hade omong kol ngoloan. Awi leutik dina jalan masak cai kala meong si Ira cicing di jalan keur maleutik beuting ngorok. Cacing ieu meuli beca, becana pan bulan babaturan kos beja anu lagi cikayu. Jalan-jalan ke kereta aya nu kasih beuleum ulah dae kasih reja kagol dina ngaduakeun. Esuk kaciansa poe Sabtu puyuhan kasih tiara geulis-geulis beuki nyatu. Tapi geulis cenah Neng. Budak leutik keur ngaranggeui si Uli asruk-asrukan. Si Rahmat nu beuki heuleuy banget jika susukan.
jepit sumi keur moe pare aya budak kos neng pipit letik-letik bagi sare. Arek mancing dinten saep nu mancingna nyuri soca eta opam nu gumasep diresep kana ngaca. Meuli petis timang bae petisna. Ja bener bae. Kembae carentuk oge siga mamen ganteng wae. Jalan-jalan ke Jakarta, wena ka Sukabumi, tong dae ka Sibila, pamunteuna jiga umumi. Yuk. Ricik-rincang, aya rodana tanjakan, si Kurnia mau pisangan beungeutna kos goreng Masalah bintana si anak gade botak disirahna asa goreng ka tempola. Beli baju kudu mesan teh kasih uut kudu daek kasih Raden sanajan gendut ngan imut. Jalan-jalan ke Jakarta, awi gomong jalan raya, tong dae kasih Raisa, geus maletik lo bagaya. Isuk-isuk intit ka sawah dicegat ku anu gendut tong dae kasih Ismet mah goreng patut siga belut. Kangkung juru sawah ka sawana jeung Kang Madat tong dae kasih Eja mah awak jangkung goreng adat. Kelas teh loba bangku nage loba paku si Ismet mau ka aku bari jeung sareng ka aku. Kurang cicing menit tunduhna aja bener bae. Si Ismet mah tidak tuduh kos mainna bener wae. Keur liburan sok kapila maca sahabat. Sahadat. Sahabat tong dae kasih dila keur mah leutik beuki gadat. Di kelas muslim ngaranna si muslimna sok kapila tingali heula hasilna tong loba ngabudah heula. Salawe teh 25. Petil-petil bulu halis. Awewe zaman ayeuna centil-centil ih garung geulis. Si Indra meuni sok keren dahak nama meuni beuki meuni loba nu mau bapen bari jeung dipaok deui. Boboko ayakan petot papayes teu dibitingan si Raden nu geus peot di ais kalakah gisingan. Sindit jeung si Alda ngomongna ka bina-bina tong neng di manehna beungeut jiga buaya. Lak cabe dina ember, Caina galaya si Raden bibirna gober gara-gara ngadahan uyah. Daun hiris dibengketan sok dibawa ka Masigit anu geulis ngadeukeutan hayangan dibere duit. Mana teh? Rek kapasan meuli pam kapasan aja yang diirang. Eta ngaranna si Opam ganteng kos kerupuk atah. Pas kaki di karetan, cika pundung caireun. Lamun maneh sok nyepetan tong pundung bisi gondokeun. Aya ieu dina batokna batok kalapa sirahna meuni barotak. Jeung Mana pengen aya heula dina batokna batok kalapa sirahna meuni barotak jeung lenang ketinggalina. Si Ira jeung si Dela jalan-jalan ngartepna teh tong dae ka manehna duanana jiga hayam kate. Jalan-jalan ka Cikondang balikna dibere arit awewe nu di tukang cicing-cicing ka paciri. Naik. Jalan-jalan jeung si Isep balik ka meuli sepatu
daging ditenggelan jadi angan si uli awakna beging ngorombeheun kekeongan. Jalan-jalan jadi beteng gara-gara ada hati teh. Pamajang si tol teh hideung tapi mata lama geulis. Balas. Di dia loba kan nyere pais ngaretis suraungan. Di dia loba awewe urang cium lawanna. Oh. Yo. Moe cau dina genteng loba monyet anu ngoro si Sahria teh da ganteng hanya ka eueuh nu nyaho. Oh, si Umi teh mawa kotak dibikeunna ka si Oces getai aroran botak yang penting mah bakal sukses. Aya kue dina kotak kue nah teu diraba. Sanajan si terima botak tong salah mantana loba. Weh, dengekeun. Ngalah daun mah dipetik sabari make calana. Nama aja si putih leutik geulisna ka bina-bina. Salawe 25 si Mama katingan lalu awewe zaman ayeuna tapi dina hareulasku. Naon, Wak? Kaciwangi kapelita arek mugi moal menta ngahalang tebang cinta si Raden teu bisa beunta. Nung aya situ dahar daging nyeri angan kaum dai kasih itu awak beging kekeongan. Polisi tukang ngabediam. Baik, nipis sanajan sauda daya pengen manggis. Kacireme meuli sampe dodang gelap ngajeleger ka awewe nu di dieu digombalan tok sok GR. Balas. Si mohon termakan soge nu pidahana kumarame kembali calon joge kenapa ada ka urang keneh. Abet batu ngabeletak bulu buina asepan sanajan si opa pitak tapi nate kasen pisan. Salawe teh 25 si abah katinggang halu awe model si Ira awak teh keras hulu. Indung si dua teh maknya mandina teh di pancuran entong sok di jetnya arana ge sisitiran. Ojo deui. Ojo we eta tadi teh. Hece. Iya tuh aja iya. Di warung meuli teh kotak jero nage bala kotak sanajan marane barotak percanteun da gado otak. Salawe mah 25 hejo-hejo daun pandan awewe zaman ayeuna goreng patut bagi dangdang. Siapa mau kotak si Umi sasarean sanajan kurang botak alhamdulillah keren pisan. Ka warung make calana meuli rujak ka Mang Tatan. Lalaki zaman ayeuna goreng patut teu duitan. Iya, di Jatinangor. Beuring mana mawa ketan. Sanajan urang bangor dandan alus kabeungetan. Jalan-jalan meuli toge mundahar ulah kareme kembae beki dandan oge teu make duit marane. Eta cai tinadehan cing ngaluncur kana sate bobogohan di si Raden watak subur awak hate. Sayur tahu sayur toge si abah nyaho kampak kembali hulu botak ge nu penting aya ulang kompak. Balik nama ngan sorangan lalaki zaman ayeuna kinyai-kinyai pas gorengan. Beli batagor di Batak, batagorna make tiktak, si kami sudah ada botak, mending mirip tuyul tiktak. Oh ya kieu di
kitu na meuli embe awe nu keur di dieu cara rentil jiga cabe. Dia belinya. Beli. Jelema digegel reungit. Pas digegel jetihan. Sidila awakna alit. Si kawas budak kalaparan. Ninggalin mah make panon, da lain mah